Ayeuna teh rek pemilu loba jalma nu katipu ku duit 100.000 jeung kalender tahun baru Masyarakat didatangan supaya menang dukungan aya nu mere bantuan aya nu ngan sasalaman Baligo merajalela dipasang di mana-mana sisi jalan utamana sangkan jelas katingalna Tim sukses merajalela sing alabring ka mana-mana ngenalkeun calon-calona pedena kabina-bina Unggal calon geus pasti sakabehna obral janji datang ka para kiai minta doa rejeng widi Tapi di zaman ayeuna geus palinter jelemana duit namah ditarima milihna teuing ka saha Ieu pesan pikeun calon lamun bener arek nyalon entong sok nganggap bolon jalma henteu kabeh bolon Pek niatan anu hade jeung modalna anu gede lamun arek barang bere kade kudu singgarede Entong loba teuing janji mending anu enggeus pasti masyarakat enggeus ngarti moal bisa ditipu deui Lobakeun silaturahmi rejeng ngadoa ka Gusti teu meunang tong sakit hati bantuan tong dicokot deui Mun menang kudu syukuran kade ulah sok pohoan amanat rakyat gawean kade kagoda ku setan Ieu pesan keur tim sukses ngararomong masing eces pagawean masing beres lamun eleh ulah stres Masyarakat ge sarua wae rek punta penta tapi tingalian heula lamun arek dicolokna Kade ulah parasea jeung nu beda pilihana
komo bari jeung tatangga eueuh kamanfaatanana eueuh kamanfaatanana. Hayu urang ngadarua ka Gusti Allah Ta'ala pemilu tahun ayeuna repeh rapi aman sentosa repeh rapi aman sentosa.